Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pada pangde dinten ieu dinten Jumaah kaping 13 Maret sare 2026 anu insyaallah Jumaah ieu Jumaah barokah. Jumaah barokah, Jumaah anu nyana kabarokahan kanggo urang sadayana. Mangga urang kawitan masih dina surat Al-Anbiya ayat ka-30 genepna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aka jeung di mana-mana ra'aka ningali ka anjeun. Saha nu ngali ka Kangjeng Nabi Muhammad alladzina kafaru jalma-jalma anu kafir waktu sarita di kota Mekah. Jadi jalma-jalma teh di mana-mana ningali ka Kangjeng Nabi Muhammad teh jalma-jalma kafir iyattakhudunaka manehanana mun ningali teh sok ngajieunkeun ka anjeun sok ngajadikeun ka anjeun ngambil sesuatu ilahujuan hanya ngolok-ngolok hanya ngaguguyonkeun ka Kangjeng Rasul teh teu aya anu percanten ngan ukur sebut nyebutna teh cenah Rasulullah teh majnun tukang sihir pokona penyair jeung sajabana ngolok-ngolok ngaguguyonkeun ka Kangjeng Rasul. Bari pokil ahada naha ieu alladzi yadhkuru anu dijieun ku anjeun pelajaran alihatakum kana sesembahan anjeun teu percanten ka Allah teu percanten ka Rasul percayana kana berhala waktu sarita. Wahum bari itu jama-jama bidzikri rahmani kana zikir ka Allah kana nyanak pelajaran atawa zikir ar-Rahmani ka Allah anu Maha Rahman anu Maha Welas. Hum kafirun itu jama-jama kafir teu percaya waktu sarita. Rasulullah mah tapi tetep we dakwah, tetep we menyampaikan naon kebenaran ti Allah sehingga berhasil tepi ka dinten ieu kota Mekah sadayana, kota Taif sadayana, Arab Saudi sadayana jadi jalma muslim. Aya ge di kota-kota nu sanes ti umat kafir eta mah pendatang. Da penduduk asli mah sadayana ge muslimin wal muslimat. Saterasna. Khuliqal insanu Allah atos nyiptakeun manusia. Pirang-pirang nu manusia nu aya di dunia ieu 5 miliar langkung ayeuna mah. Min ajalin eta teh resepna teh jelema teh tergesa-gesa. Lamun numpak kendaraan rurusuhan hayang tereh nepi. Lamun barang jieun hayang tereh anggeus. Lamun barang dahar hayang tereh wareg. Eueuh jelema mah katenangan hayangna teh rurusuhan eta mah sifat manusia diciptakeunna kitu. Teu aya sifat manusia mah anu resep ngantri hoyong lila santai ngantri hayangna mah pangheulana we hayang rusuh. Tah eta teh ajalin. Ajalin teh nyaeta hayongna teh jelema mah rurusuhan. Saterasna saurikum tangtuna bakal diebrehkeun ka anjeun. Kabeh jalma ayati kana tanda-tanda kekuasaan Allah, kana tanda-tanda kebenaran Allah, kana tanda-tanda mukjizat Rasul sadayana. Fala tasta'jiluna mangka ulah anjeun hayang tergesa-gesa kana kengeng bebendu ti Allah atawa kengeng azab ti Allah. Jadi ulah tergesa-gesa mun ibadah kudu tenang, lamun maca Quran kudu tenang, lamun tafakur kudu tenang, ulah lurusuhan hal ibadah ka Allah mah. Memang sagala oge resepna manusia mah lurusuhan, tapi dina ibadah ka Gusti Allah mah kudu tenang. Sabab lamun lurusuhan bisi henteu beneran kana naon anu diparentahkeun ku Allah jadi salah jeung nyalahan. Kituna upami ibadah nyalahan teu sesuai jeung perintah Allah tong ngarep-ngarep kengeng ganjaran nu aya mah kengeng
azab ti Allah. Maka disebutkeun di dieu fala tastajilun, mangka ulah anjeun rurusuhan kenging azab ti Allah, kenging bebendu Allah kana ibadah ka Allah, teu kenging rurusuhan, tenang we. Ngan kaseseueureunana di urang mah mun ibadah qomat taraweh rusuh hayang buru-buru angeus, rusuh hayang buru-buru balik, tah eta teh Allah mah teu suka, teu seneng atau Allah mah la yuhibbu yastajilun. Allah teu seneng tersep ka jalma-jalma anu ibadahna rurusuhan. Barakallahu li wa lakum, mugi aya mangfaatna dina dinten ieu dinten Jumaah. Mudah-mudahan petepang deui enjing dinten Sabtu kalayan aya dina kasehatan sadayana. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.